muakkad teh sunnah. Janten aya sapali hadis dina kitab Abali kitab Nasul Ibad Labdiyah Salamana aya menerangkeun tentang iqamus shalah. Iqamus shalah teh hartosna ngadegkeun salat. Saha jalmi hoyong kenging nu mana cenah jalmi anu disebatan iqamus shalah teh nu aqimus shalah. Pan aqimus shalah teu af'alus shalah tapi iqamus shalah. Aqimus shalah jadi ngadegkeun salat. Nu mana cenah jalmi nu ngadegkeun salat? Jalmi nu ngadegkeun salat teh nyaeta jalmi anu ngalaksanakeun salat muakkad 12 rakaat. Gitu. Janten salat muakkad teh salat sebelum Fatihah atau salat fardu. Anu teu akan teu kantos Kanjeng Rasul di kantunkeun qabla lohor 4, ba'dana 2, janten genep, qabla asar 4, teras ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qabla subuh 2, janten 12 rakaat. Nah, jalmi anu macakeun anu ngalaksanakeun salat sunat 12 rakaat eta teh sami jeung ngadegkeun salat. Urang pamannya salat teh can teu puguh khusyukna. Cileuncang we culang cileung bari gancang. Dina salat teh hayang buru-buru we hoream salat sunat dipaksakeun ku urang teh. Wajibkeun salat muakkad teh hukumna teh sunnah tapi pikeun urang wajibkeun. Ngawajibkeun wajib aridi dan ngawajibkeun kana diri eta teh. Kae gaduh pahala naon? Pahala wajib. Teu kebiasaan jalmi saleh kan ngawajibkeun. Bahkan dina sapali keterangan nyebatkeun upami aya jalmi tos ngajadikeun kawajiban dina ngalaksanakeun ibadah sunat dikengengkeun ngodok salat dina waktos nu diharapkeun. Sapertos kieu apa tos ngawajibkeun kana diri salat qabla ma'asar 2 rakaat 4 rakaat. Salat qabla subuh 2 rakaat. Pas di bumi teh sumping ka dieu imam tos ngadeg Allahu akbar Allahu akbar. Pan urang kakantun salat sunat. Tah ari salat qabla asar haram. Salat ba'da subuh haram. Saatos subuh jeung saatos asar teu kenging salat haram. Kapungkur abdi di ditu waktu pembukaan pesantren Masjid Al-Masum sakola Cinta Ilmu. Jamaah teh rame pinuh jamaah teh. Kemudian resep ningali aya masjid baru jadi sarolat sunat. Tepikeun ka bada asar ge sarolat teh dari asar. Nah itu emang ya kerajin-rajin deui bada asar tinggal salat subuh, bada subuh sunat ge. Atuh kebanta apal teh ya. Nah, pikeun urang nu ngawajibkeun tah urang sumping ka masjid. Nalika eta urang sumping ka masjid teh urang dina kaayaan kakantun ku imam berjamaah. Ngiring heula ka imam. Tapi urang lebar can salat sunat muakkad ta eta dikodo bada asar kenging. Asal urang tos ngalaksanakeun salat sunat muakkad dina istiqomahkeun tos di istiqomahkeun. Namanya tadi kengengkeun. Allah kalau salat qada mah gitu. Ya, janten ngaikhlaskeun ngarutinkeun ibadah karena Allah. Man akhlasu ibadatan lillah arba'ina yauman. Sajalmi nu ikhlas karena Allah salemi 40 dinten bahasana. Tah eta teh abot. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Di gindingan dina hati urang.